Dina uploadan ayeuna masih dibidangkeun kasenian wayang golek di rombongan Giri Harja Tilu pimpinan di dalam Pak Haji Asep Sunandar Sunaria. Cariyos eta tanding Bisma atanapi judul aslina Seta Gugur ieu mangrupakeun ringkasan serial Baratayuda. Teu sapertos cariyos nu sejena dina durasi nu rata-rata langkung ti 2 jam. Dina pagelaran ieu Pak Haji Asep nyanak ringkesna wae dina lakon Seta Gugur. Pami nengetan urutan serial Baratayuda, lakon Seta Gugur mangrupakeun urutan Baratayuda sabada Abimanyu gugur. Aya sabaraha lalakon dina urutan Baratayuda sapertos Bisma gugur, Jayarata gugur, Gatotkaca gugur, Dorna gugur, Karna tanding, Salya gugur, Sangkuni gugur, Dursasana gugur, sareng Suyudana gugur. Pagelaran wayang golek ieu mangrupakeun pagelaran live di studio televisi Pendidikan Indonesia awal tahun 2000-an. Harita mah Giri Harja Tilu dikontrak ku TPI pikeun nganti jerak di TPI sabulan 2 kali. Video ieu tos kenging izin publikasi tinu gaduh hak ciptana nyaeta PT Suara Mas Abadi, perusahaan industri rekaman nu mangrupakeun anak perusahaan PT MNC nu ngaakuisisi TPI tahun 2001 jadi anggota MNC Group. Mudah-mudahan pintonan wayang golek ieu janten pienteungeun ka urang sadayana teu sakadar hiburan tapi malah mandar tontonan jadi tuntunan, gugunyakeun ulah jadi ejekan, anggo si jadi ajakan demi kokohna persatuan jeung kesatuan bangsa. Teu hilap kanu tacan subscribe channel Pribados naengal ieu, mangga subscribe sareng pencet loncengna supados uni ngapami aya uploadan anu enggal. Salajengna urang sadayana kintu doa ka almarhum Pak Haji Asep Sunandar Sunaria, mugia almarhum ditampi iman Islamna, dihapunten dosa-dosana, dicaangkeun di alam kuburna, dipaparinan tempat anu mulia mungguing Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udin dagang bonteng. Saha dagang bonteng? Ewon meuli ka Udin sakilo. Saha meuli? Ku ewon dirujak. Di dahar ku ewon eta rujak teh sageusna dahar rujak ewon jadi beuteung. Alatan naon? Bonteng. Nyalakeun teh ka Udin. Teu da Udin kadatang. Setan diberi modal setan kidip kitman biladahiana nafsuna amarah lawama safiyah mulhama hadirna sirik kidip yail kadiaya ilen panaten berupa kupat simuan tujuh riak takabur. Itu hak saha? Hak setan. Ai manusia tirituna sidik tablet amanah patona hadirna nafsuna jaita mutmainah radiyah mardiyah kamilah hadirna nyaahan dedeuhan welasan asihan naik ulun kan butuh naik dalan kan kita badait kan kiteuleun kaudangkeun kan labuh merek kan daek jangan kan upaikeun hak saha? Hak ibu teu diage abus hak setan sirik pidik bade mah diage tak ibu sirik pidik teh saha geus tutup teh siap. Berhasil ngejawabnya tuh. Setan mah dikutuk atohan berarti berhasil aing. Dari nah habitatna setan mah. Sampai gua tah kitu setan dikutuk setan.
manglus lampahipun. Jadi nabrata Yuda antawis Pandawa sareng Kurawa parantos teu tiasa dihinarkeun deui. Hiji-hijina jalan kaluar nyaeta kedah ngayonan Yuda tempat di Tegak Kurusetra. Alatan tina beda paham nyaeta antawis keadilan sareng kamurkaan. Anu saprungna ieu Bratayuda ti kawit gugurna Raden Abimanyu. Anu dina waktos ieu anu kapeto jadi senopati ti pihak Kurawa nyaeta kasepuhan Resi Bisma. Inggih. Anu ayeuna aya di kemah Resi Bisma kasumpingan Resi Dorna kalayan Sangkuni. Sampurasun sepuh rampes Dorna. Sampurasun rampes Sangkuni. Karena wujud harapan makmur dina keadilan Allah mulai jiran kauyunan sangkan kahong tak tujuan adil makmur karaharjaan masih bikin paniaskan maneng dilaring jawab pangeran santai mangga salikuran Pugeran kedah disangsi damang Mangalingih jadi kumaha damang sepuh meuyeut Dorna teh ulan. pangalutna Sampurasun ya rampes mangga salikuran kuning kantun ngarang kasayang muamutna lagi saberati banyar diremekeun sadayana pamugi paji bang sulaksana halongan ganyar nyalametkeun sadayana Patekadan anu mulia tangtos seueur Kang Sule Stepen apa tangtos seueur kagadana tapi niat kedah ke batu gogoda
lama kurang lemur kan lekenan paring raya tikina toba dengan kariwa pacuan solorio ulah rek arah neng dia abah kembang buka kada ulah hebat maha bahagia diri mah sing cari sing Kang Ujang Mulyono masing emun berang peti nana kadek kajong maha jangan teuing salila kedari api maha jang dahyar ngamu boleh kasengyan ulah ukur kerenyak kang asep dampak reresepan maha neng ngandung maksud jauh tujuan teh aneh kamu mulai bersatuan Praptakan dia wangunan reneka kadiale ingeran Prapta kadia wangunan reneka kadiale ingeran ingkang sampun prapta ya sampun prapta lempuk jukung sauyunan gotong royong babareng di kemah Resi Bisma goh leres sinakna di Bulu Kapitu ya hingga palihwetaneun Tegah Kursetra hempak merbayak sakemah-kemah ti kawit-kawit kemah raja-raja dugi ka sajumlah senopati oge para prajurit leres anu dinandanget ieu Resi Bisma kasumpingan Resi Drona kalayan Patih Sangkuning ngandika Wagia Durna Sangkuning nampi rebu nuhun laksa ketika bingahan kana non rupiah pembage kasepuhan ditampi kumang Sangkuning nampi kana pembage aya naon aya kapanasaran naon deui sangeusna urang boborot kesang getih keluar jeung sajabana di Tegah Kursetra korban ti dua belah pihak
rupa-rupa nu potong tuurna nu semplak tak-takna nu potong beheungna paragat nyawana nu tanpa daksa loba ya kieu kasepuhan jajab ieu Patih Sang Kuning rupina kautus ku Anger Prabu Suyudana ku Anger Suyud jadi cinek nama daya sanes dina waktos ayeuna nyaeta bade ngawartosan bilih lali saurna teh bilih lali kana Purwa Daksina Ai Purwa da ti zaman kapungkur oge aya Purwa mawiwitan ai Daksina Daksina teh hartosna wekasan da kitu ti baheula ge leureut nyaeta ti kawit ngarencana tug dugi ka kiwari prungna oko begalan pati perang antawis Pandawa sareng Kurawa. Mang parantos tiasa ngabaca. Parantos tiasa ngabaca. Ngajudi. Kana naon rupaha manah sampean salaku sepuh. Atuh bujang hingga kasepuhan. Ieu. Yeah. Dalam mangdorna oge salaku guruna namarukana teu nyeri hate barudak parasea anu temahna eta curug anu geuleuh mengkol ka mang sasat mang anu kasiwit kulit ka bawa daging kasohor geus jadi sabiwir hiji pajar anu ngadudomakeun antara Panawa sareng Kurawa teh dorna. Naon margina da eces jentre pertela ngemang boled mang murid o guruna Kurawa Panawa muridna. Itu dibere ilmu, ieu dibere ilmu. Ai geus gede tuluy digelutkeun ka saha mengkolna da kadorna. Curug nu geuleuh mah malah anu geuleuh pisan maka mang teh nyebutna ge provokator. Malah geus jadi babasaan. Di mana aya kaributan naon-naon teh saha cenah teh euy dorna kitu. Ieu. Aya nu nyarita lamun aya papasean antara itu jeung ieu saha teh Sulena. Allah Teu aya. Eta mah SOS. Iya. Tatap kadorna. mengkolna mah kakolot Dari hate leutik mang teh teu mikeun henteu. da itu murid dia murid atuh goreng-goreng Mangga upami ditinggal kana kacamata politik saha ieu salerosna. cik anu sabenerna Ta ayeuna mangga da mang mau ukur jajab ka dieu geura saurkeun naon amanat netizen Nalendra teh. Ceng. Naon sakuni? Sadaya-daya kasepuhan dina waktos ayeuna. Kaula salaku patih nagara Astina anu gaduh kawajiban pikeun ngabewarakeun pikeun ngaronjatkeun kasumangetan nyaeta ngaronjatkeun kawani kasumangetan sareng sajabana supados sadayana para prajurit para senopati langkung ngaronjat kasumangetanana tibatan anu dijalankeun sakumaha nu parantos kalangkung dinten kamari mangkukna margi dina waktos ayeuna teh eta cocorowokanana Arya Seta putrana Prabu Matswapati ti nagara Wirata sumar-sumar kemanigan prataka cia-cia nangtang kasalira
make jeung ngago goreng sagala. Oh, ngawon-ngawon teh ulah. Pajarkeun teh cenah Bisma jalma nu teu boga pamajikan, jalma teu payu, Pangacut. pangecut. Kolot badot pajarkeun teh. Tingong koak nepi ka ngungkuk, teu boga layan. Pajarkeun teh cenah teu beukieun ali agrem. Tak kuaha sakitu mangga. Dina leresan dieu pangrengsekeun si seta ulah dugi ka cenah hirup deui tah si kurang ajar. Putuskeun dinten ieu. Resi Bisma kasinggung ku kasauran ieu Pati Sangkuning. Kasebit ati kagebrag manah. Maklum da jelema tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit ganti sajam robah. Janji sore rajin tara kapake isuk. Margi jalma teu cicing dina hiji martabat. Sok kasalahan jeung kabeneran. Malah beh dituna sabar oge sok aya watesna. Goh, kangtos. Sanes nafsu kaseta anu nangtang tapi ras ieu Sangkuning caritanana kawas kabolon. Ngandika ceng kumaha atuh ieu teh cicing durna. Caritaan teu beda ti kacang ningang kajang Sangkuning. Teu gablek wiwaha. Beki dieu beki ebreh. Kumaha kasepuhan? Dorna datangna ka dieu menta perlindungan tina tuduhan batur pajarkeun dorna nu ngadumakeun. Padahal iraha mang mengadukeun doma. Can pernah ngadukeun doma mang lalajo wungkul. Ceuk mang oge. Boga doma so teh aing maresek maraban we. Memang dorna. Memang. Di dieu dina Bratayuda nyaeta ieu teh lalakon katemong karakter jeung katemong goreng hate jeung alus hatena jelema. Sabab ngaranna ge Bratayuda, Brata dulur Ayuda perang. Dina hakikatna perang dulur jeung baraya teh nyaeta perang diri jeung diri. Manusia merangan hawa nafsuna. Sabab ieu mah saeutik antara Panawa jeung Kurawa mah, tapi aya nu leuwih gede nyaeta merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang. Ngan dina lebah dieu Sakuning anjeun mah mangandeuh aya di astina teh. Ari ku kitu teh mang oge kasinggung da rumaos mang teh dieu teh mangandeuh. Tapi aidorna mah jasana gede. Nepi ka Panawa bisa nyeka panah, Panawa bisa mentangkeun Kurawa bisa perang teh alatan didikan dorna. Nya ngan ceuk batur mah ceuk nu geuleuh pajarak manggung ngadukeun. Sabab Kurawa dibere bedog, itu dibere bedog. Akhirna Parasea da mengkol ka mang atuh curug teh. Ceuk nu ngewa eta. Da ceuk nu resep mantong boro make jeung kitu. Mangaliwat teh ka kampung marukana teh nu newak hayam, nu newak entok. Sungsong, canak, ieu entok, canak, ieu hayam, canak, ieu cau. Komo Haji Otama, Kang Acun, Kang Dawiki, Haji Lukman, Pak Haji Sidik tetemu. Pak Haji Sidik, baru kada teu balalager ka mang. Can ti PT Radian Utama ti Inter di Seko. Payoyo Sunaryo ti Bekasi. Ainu resep maka mang apan song rokokna.
sok entehna sok duitna. Komo calon Bupati Bekasi mah Metro Jazz. Iya. Apa sering Metro? Naon Metro teh? Metro Himat. Apa maneh Jazz? Teu. Jajan Sayuti. Oh, eta teh. Tete calon wakilna Jajan Sayuti teh. Nepi ka kasohor pan disebutna ge Metro Jazz. Metro Jazz. Marukana Koridor Najas gitu urangnya. Koy pan mangga koya. Sang Kuning. Rumaos, entong rumaos. Maneh teh ngabejaan bulu tuur. Ya, Bisma timimiti baheula. Timimiti burei nepi ka kiwari. Ieu teh pahlawan. Nagara Astina saha-saha nu rek ngaruksak nagara. Yakin Bisma anu bakal nying hareupanana. Wah, Anjeun onaman ngan ukur jadi mangan hirup di dieu teh nyebarkeun kagorengan teh anjeun anu saaslina mah. nyebarkeun judi teh anjeun. Nepi ka nagara Astina tidak tadina subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa kertalaharja dimimitian aya judi teh kumaneh sakuning. Pemiti aya gupluk. Upami teh aya eta mah pangwangunan moal angeus. Teh. Pan sidik ku nagara teu meunang ku agama haram. Da Sang Kuning mah ahli kieu-kieu atuh. Oh. Nya. Si eta mah bisa ngadempet kartu. Kana remi kana gaple teh manehna mimitina. Heuh panjeung ka Kang Tua mang memecahkan hari teh. Bejakeun ka suyudana. Kaula Bisma Matslik putih selak herang pikeun melaan nagara jeung bangsana. Tapi anjeun mah aya udang di balik batu. Anjeun mah aya kasang tukangna nyaeta ngan ukur ngumpul-ngumpul harta kakayaan sing eling sakuning, sing eling bejakeun ka raja. Pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu piugah kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan. Ngarti sampean. Moal alut-alutan jalma dana remo lamun baraner memaneh kalakuan. Entong make jeung ngabejaan bulu tuur aing apa? Moal sungkan bibilasan Bisma ancur lebur papan kari tulis pikeun melaan nagara Astina. Saha wae urang mana bae. Dina hakikatna sakuni aing dek ngalawan Sang Kuning. Nah, ngan moal make leungeun aing tapi make leungeun Pandawa. Iya memaksa teh supados Kurawa menang. Teu bisa. Keur Bisma lain udagan menang jeung eleh. Eta manyangakeun sapa bodoh sapa pinter di pangperangan. Tong boro dina menang na dina eleh na aing ridho ikhlas sabab aing cilik putih selak herang ieu getih rek dikocorkeunana di medan dana laga teh sugan maseuhan Ibu Pertiwi pikeun nebus kamerdekaan di nagara. Bela lemah cai. Sumuhun kitu we eta mah rupina ku kaula bari dugi. Ini sauni. Seueul aing nanyaona ge. Permios. Sapu kabina-bina teuing dorna. Cocok. Da eta biang keladi nanti baheula. Damang mah heureun kuletah nyarita kitu teh. Rumah sadamang oge manganu. Ai kitu mah ku aslina urang dieu. Mang nepi ka leungeun kempreng kieu teh gara-gara di badminton jeung Sang Kuning. Naon lain ku gana manah dipotong-potongkeun eta mah galur. Galur eta mah. Nya. Da asli nama mang mah harita teh tina panjo. Tina Smackdown. Iya.
tamat sarang dina. Uninga Smackdown. Naon teh teh. Geuning di mana urang ti Dagor teh eling teh Smackdown. Tobat joy. Dorna. Keur Bisma dina waktu ayeuna moal make jeung mundur tina sasi kun ningkah satunjang beas. Bakal cicing dina hiji pamadegan, musyur dina hiji tujuan pikeun melaan negara jeung bangsa. Persanten eko kitu teh mangga urang siapkeun deh. Sakedap deui waktosna kareta parantos sayogi margi sakumahan parantos ka Uninga hasil gempungan dinten kamari dina gelar perang ayeuna teh sinupit urang. Atanapi bade Garuda ngalayang eta nu ditangtukeun. Hilap deui. Duka Garuda ngalayang duka sinupit urang. Da aya di itu dina bukuna. Ngan kumang teh pate dibaca. Iya. Upami palai Uninga jelas mah dina bukuna urang tarosieun ka Bapak Ade Sutarma Wijaya. Nya. Eta nu ahli Kusuma. Kitu ceung Mang Oe. Iya. Urang pada halu mampah residrona. Anu jadi senopati agung di pihak Kurawa nyaeta kasepuhan Resi Bisma. Atuh di pihak Pandawa nyaeta Arya Seta putra mahkota negara di negara Wirata putra Prabu Matswapati. Parantos siap-siap sadayana ngajugjug ka lapangan Tegal Kurusetra. Kacarios ieu astra jingga di kampung Tumaritis ngahaja mulih di Tegal Kurusetra. Ya. Kai mah heula aing teh nyokot katel. Lain jang naon katel. Di kemah heuy molokana teh aduh. Bagian Da amuk-amukan bapak aing na Aisyah cenah katel teh digubug. bagian konsumsi. Ih, dek bagian masak ongko. Kan bae Kang. Mun Berjuang. kamari aing diteungeuh ku Juragan Bima. Nah, Kang makan di tengah. Eta sugan teh uyah pek teh orea. Ngangeun kangkung. Aduh, ampun untung aing tadi dagor-dagorkeun oge. Untung teh mararawat ya Kang. Aduh itu. Mun urang mah letak heula atunya. Naon? Letak heula mun urang. Katel, kastrol meureunnan. Naon tadi teh cuk bapak teh aduh. Teko. Hah? Teko jeung rebab. Panako saron tinggalin teh. Aja ngahibur. Da deka unga pucing oge eta euy perang. Aduh. Disebut Deka ras ingat ka si Jenat. Saha Kang? Hah? Saha? Juragan Nabi Manyu. Oh, eta mah. Mun dikarancang dilicikan ongkoh teh mah euy. Biada perang teh kitu. Ceurik Akang. Kakara aing meweh. Akang memitoha maot mah tara ceurik. Ngan taras euy ku kolot-kolot mode Bisma, mode Dorna, mode Sangkuning. Waras-rasan. Ras-rasan eta gara-gara jelema eta teh Sangkuning. Tuh dina panonna ge sipit kitu Akang. Jeung Dorna dengan hayang nanya kana hate Dorna na teu hayangeun ka Mekah. Tanyakeun ka Akang. Hah? Tanyakeun ka Sangkuning na teh hayangeun umroh gitu. Eta Sangkuning mun urang mah umroh atuh nya euy. Nah duit mah aya teh. Hah? Duit mah aya. Aduh Gusti nu Maha Agung. Sabab kieu ye euy dengekeun nya Naon Kang? dina waktu ayeuna heueuh. Ngaran-ngaran urang hirup di negara astina. Da puguh Pandawa teh 12 tahun ka 13 tahun nyamurna nepi ka janji Kurawa misleuk negara Amarta teu dibikeun deui. Nya. Sabar teh mah. Anu mamalana diketok meja jadi perang Bratacatasana. Duh ampun. Bratayuda. Tah perang eta perang Branata kapan kita atuh bakal bener hirup teh? Branatas. Perang Yuda ka mana? Bratayuda. Perang beranak di dalam duh ampun aing. Hese teh ngomong eta aing. Pira nyebut Bratayuda. Naon? Bratayuda. Perang Brata
Berata Yuda aya dituntut mah gampang deh oke apa sok sakalikeun tadi na disakalikeun ana perang Berata Katut turnya hese etahna ponok teuing kumaha geus perang saudara we teh mah heueuh ngan ngabejaan dewek ngawartosan kumaha sagede-gedena perang Bratayuda antara Pandawa jeung Kurawa moal leuwih gede tibatan urang merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang ka eta nu sapopoe mah eta euy perang gede mah perang sapopoe nu matak dewek sok kadengekeun geuningan kana haleuangna ade di Rosida kumaha kan cing tong wakasuka seuri lamun can panggih jati diri ka eta mun hirup sewang-sewangan leupas tina sabeungkeutan tunggu kehancuran moal panggih katenangan malah bakal panggih kehancuran da jeung nyana teh atuh jeung nyana hah oh bener ulah wakasura seri mun sarama Gunung Sari hah alah dunungan dewek Pak Haji Sidik nengo nengo we jeung Bu Hajah Nining Ibu Hajah Nining na saroleh tajalmi teh sarolihah hah Pak Asep Dampa itu utamina mah Papa Haji Ade Kosasi Pak Haji Ade aduh mudah-mudahan sing dagingan deui amin nya sing sehat deui akang aing ngawayang batos bisa eta gaena mah atos nyaah teuing dek buka dulur teh laras aduh Gusti nu Maha Agung kadura ka hiji-hijina itu aduh ampun Kang Memet Rohimat teh hei aduh pajinana urang kuningeun urang kuningan nya urang Cibingbin urang cebeng biharan gadaroa kanya ieu urang dinya ieu Pak Memet Rohimat ieu iya nya mudah-mudahan sing jeneng jadi bupati nya amin di Bekasi amin juragan Metro Jazz Metro Jazz ya euy Memet Rohimat Jajan Sayuti oh alah alhamdulillah deuleu loba baraya nya dedeuh teuing Pak Asep keur di Mekah aya teh ieu nuju di tanah suci oh di tanah suci nya Pak Yoyo ge ngongkosan deuleu oh kitu kan oh kaitu beres Pak Yoyo ti dinya ti Pak Yoyo ti Bekasi di Bekasi aduh bener Kang nya doana we ti sadayana pangmawakeun tas be ti ditu hah pangmawakeun oh ku dewek dicorowokeun ke kana seeng heeh iya kolot baheula mah geuning aya nelepon anu jauh teh nya nelepon anu jauh teh ini ka dapur kana seeng teh nyai geura balik nyai kana seeng mun teu nyambung geus sok euy seeng bisa katarimanya heeh baheula tapi ulah disalahkeun biheung teuing ingetna kaitu mah rasana dirasatna nya euy dirasatna impian dedeuh teuing euy besok nyararata kolot baheula itu Pak Bapak Haji Dedi Mulyadi sarjana hukum teh euy wakil Bupati Purwakarta sumohon nya sareng Bapak Hambali doakeun Pak Dedi Mulyadi teh jadi bupati Bekapayunya Purwakarta amin meureun urang teh teh moal hese barang penta teh nya oh hah alah ya kan doana we teh sararea dewek nya sing salamet dek ini deui kapang perangan ieu mawa kate oh kate teko eta ribri teko poho nah mun naker poho teh euy kastrol ta kastrol ta kade jeung pangeureutan kuku dang naon dah oh da aing mah ngeuretan kuku teh digege ya keur ngeureut kuku batur goblok lain ku aing euy jang Kang dewek teh ieu rek Tegak Kurusetra dulu oh bade kali itu bisi siling teu apa ayeuna teh euy ti senapati ti pihak Pandawa teh juragan Seta walah akang jago taman jago atuh ajina ge petak terah wirata oh makanya ini geus maha sapetak teh lain sawah atuh aji narantaka teh nih narantaka aji petak alah
Tah ti astina mah euy kasepuhan Juragan Bisma. Wah, moal teu Jago deui. moal teu rame Kang. Aning aya mah dek karek lalajo we ah. Lalajo we di sisi lah. Hah? Di sisi ulah. Ayo doakeun ah. Sok Bener ya. itu. Di kota Bandung. Kalau anu maha aku kurang wajib dipunjung. Geus marasim kuring angit pakaes kepaksa ku pajamanan jaman tagiur karengheng wajib ngajak para kanca tarata nagara mah nyumponan adil sosial Kang Asep Dampa sangkan sami salamet Gitu cenah teh aneh. umat ulah kumawangi rek ngaroba Pancasila buahna teu mata kade ngaruntakeun ka nagara Pak Haji sih. Gara-gara anu nyata bakal teu akur jeung dulur teh ande nu moal aya Salayom. Aya deh salah tengah aku kumaha. rakyat nutut keadilan Laras kitu pisan. jalma-jalma nu barisan ngabarentu undang-undang Hiji sareng hiji sabaraha anak. Dua yang kumaha neng neng. nuluyu jeung kanyataan nu suruh di negeri hukum Pak Haji Rahmat Coba. keadilan jeung sosial kebangsaan Indonesia 3 kali 4 sabaraha anak. 12. Mun ka Majalaya ka bengkel heula. umumna sa-Indonesia nu kasebut Sunda geus Sunda alit ku wakilna estu butuh 7.000 kali 48. anu cager balager sarta jalujur tehaan anu bager maklum luang luka tukang seueur anu nyiliwuri Ade di cenah ngahaleuan anak. Pancasila nu utama Pak Haji Bang Sulaksana geus jadi dasar nagara anu geus ngabudaya tekad budi jeung dayana. Positif kali positif sabaraha anak. Negatif lahir ti luluhur urang ajangan papada urang Pak Haji Bang Setiadi bela anu lakapalang Pancasila dangi agungan
positif lalajoan TPI terus tingalina kenyataan asep nampak tersaetik kuno gencang hirup liwat kurat kalah rusak nage teu kapalan hari bancet dekat jejak anak teu darmanta dangyangan bongan hirup kalebihan mengayap abah juper lampung dan terjang ukuran sok asa bener sorangan meja saking prawingwang tinggalangan gadi irena sekarpin uji sekarpin uji lumut nyebar kastori nyebar kastori banglus lampahipun ieu area setan parantos kenging restu ti sadayana kalayan dipersanten pisan ieu satria gagah ti Wirata Nggih. putra mahkota nagara Wirata putra Prabu Matswapati Ya inggih. sadayana wala dia bala tamtama ngiring sumanget wireh anu jadi senopatinya nyata setan Nggih. anu kasohor kagungan aji petak aji narantaka leres sakali dehem tiasa puluhan jalma anu cingjarengkang alu mampah ngeprek sader merak ngibing sosoderan tinak gendinganipun selontongan sajumlah ulah dia balatam tamas maka Kula. Nggih. ulah sengkan bibilasan Nggih. hancur lebur papan hari tulis Kula. Nggih. waktu nama ayah kena pupuluhan menit deui sih. Ya. Daya teh syasat perang adil. Teu acan aya kode mah teu acan tiasa saling serang. Ya. Abdi teh ulah dianggap banyol itu sih sanajan abdi tukang banyol. Ya. Panuhun sakali deui agan abdi ieu sasangem teh ulah dianggap banyol sanajan abdi tukang bako. Teu sia. Teu sia. Ih. Sumuhun
soksanawas teh perang adilnya teh perang Jayawinangnong Jayawinangun po taeta si gentos untuk kemana karap sia ambil teh ngimpi naon ngimpi wae bebeja sanes ieu teh ngimpi teh aya patula patali sareng agan ya duka saha teh anu sumping teh janggota teh sakieu tah baju bodas janggot bodas ngangge jubah ngangge gamis untung pohang ngakuna cenah saha kapungkur cenah keur ngora mah Kang Daman ayeuna mah digenti cenah ngaran teh jadi Ujang Mulyono kumaha cenah margi cenah juragan seta teh kagungan Aji Narantaka Aji Petak teh ya heeh bener petak teh sajabina ti dehem teh tiasa ngajungkelkeun jalmi tepat dina sasaran mentangkeun bener pokona mah oranana beraja ingkang tumama hartina oranana beraja ingkang tumama moal aya pakarang nu bakal teurak ka salira teh tapi cing emut sok sanajos kitu cenah bejakeun ka punten tapi punten ieu ya bejakeun cenah karya seta omat saeutik oge dina perang adil kieu mah ulah aya bohong oh jelas kade kudu suceng suwer ieu abdi suwer ieu nuhun pot margi nya kitu bilih dina waktos namanya ngaran-ngaran nafsu atuh gitu pan nafsu nu masa kaduhung gitu amarah mata kanyaka gitu tah badan kudu parios ke dokter kanya kadeudeuh maneh ditarima ku kaula sok sanajan ngomong bari kitu tapi bener kaula teh ulah bohong sapanjang hidup tong borok kaula keur perang maneh ge sapanjang hidup di dunia ulah saeutik oge gara-gara bohong mah mun eta ceuk abdi oge entong make jeung kanu kagungan ilmu unggul anu ulah bohong ge sadayana jalmi we ulah bohong komo lamun kabohongan eta dicepengna teh ku luluhur bahaya sabab anu bakal rugi mah nagara sareng rakyat tah kitu kehancuran di negara aslina teh seueur dibohongan teh kun urang ku siudanana ku para Kurawa kongkong kalingkong teh nutup mata ngodok kantong jadi bohong ka ituna ya nuhun bot geus waktuna ieu wilujeng atuh kulan wilujeng dinoakeun cing panjang yuswa kan ya Raden Bima anu dina waktos ayeuna parantos ngabedega mingpin sajumlah prajurit nyaeta pikeun saling ala nyawa sareng musuh pihak Kurawa kaula nun kula geus siap-siap sabab senopati ingalaga pihak urang si Eyang Seta geus ngangkat Gunewa nyaeta pikeun nangtukeun nasib dina poe ieu. Aduh aya anak kujang. Amuy. Ayat-ayat Allah teh maha benar kujang. Dina nalika para malaikat nganahakeun dina waktos Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi nganahakeun
ka pangeran eta para malaikat sabab sekeseler ada bakal saling ngocorkeun getih amuy nyata nyata ieu kejadian teh nyata bukti yen pangeran teu jalir janji teu sulaya ujang amuing Pandawa sareng Kurawa parantos saling payunan sedengkeun kamari mangkukna sareng kaituna seueur anu korban ti dua belah pihakanana kaayaan geus hangru amuing nepi ka kieu deuleu ujang saya nama bapak naojang wayahna ka itu munur bisi ka tembak kula di dieu bisi ka sabat kitu teh anu nongton teh hayang geura ningali perang imeder di solongkorong ka dieu jadi kasorot cok geus nepi kana waktuna seta kaula ieu pahlawan astina sok geura tepungkeun ieu panah anjeun jeung panah kaula di awang-awang nanakeun hiji kode tandara nyaeta pikeun saling serangna wala dia bala tamtama boh ti pihak anjeun boh ti pihak kaula sok hayang tepungkeun hayang Sami Arya Seta putra mahkota negara Wirata inggih anu aya dina luhur kareta ngangkat panah salaku senopati anu kedah ngawitan nepungkeun panah sareng panah di pihak Astina rasakeun hayo tepungkeun Bisma hayo bisa jadi poe ieu maneh anu bakal pangheulana asup kana jero kubur heula entong make jeung loba omong maneh pasukan ti Wirata bener ngagobleng kitu surat teh kumaha aing what Go, wait, is up here. Quit, wait, you have.
Ayo maju. Berjuang di medan. Uluh. Rek dana haon. Di dua belah pihak kanana korban. Rugi kan. Meninggal goloh-gor gitu ti corona. Oh iya. Aluh, bola ditu kebul gitu yang campuh meureun perang. Campuh kan. Wah. Eta mah sanajan dina salametna oge geus TBC. Hasyup nepi ka kitu dipake gelut. Kebul. Katingali ku sieun ngasup. Katingali. Heuh minangka teh. Heuh. Alah, ieu tega kuru setra teh, ai kuru teh begung. Begung. Setra. Kumaha si lain teh mah setra mah. Alah, jang. Kang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pahlawan teh kan. Pahlawan euy tak mungna jadi tentara teh kieu. Biada. Nu mata kudu nyaah ka tentara teh. Cing teh uluh, jang. Kang. Kapten Dudung. Kapten Dudung ngaranna tuh euy. di Majalaya. Nya. Ari ieu. Wah, ieu mah ti astina euy. Hah? Kopra Warya. Wah, tukak kieu ya. Doana teh sarerea euy. Heeh, sugane Ieu teh perang adil. Nyaeta waktu balitungan Bratayuda teh. hitungan akhlak. Mana nu salah, mana nu bener. Gitu. Hah? Moal pahili bener jeung salah mah. Tak kitu moal pahili masih nasional. Lain ngabodor rek minangka kitu teh. Minangka. Alah, jang Kang. luar biasa euy. Oh, Luar biasa. Temakan resipisme. Hinggih. Puluhan panah anu nyasar ka ieu Raden Seta, Arya Seta. Teu aya hiji pakarang anu teurap. Stop. Stop Bisma. Stop sia. Woi. Rasakeun sia. Ayo maju. Mon kitu deui. Dah. Resi Bisma anu aya dina luhur kareta panas sing beledag kana salirana teu aya hiji anu teurak. Seta hebat sampean Seta. Jago sareng jago Bisma sareng Seta. Hinggih. Aya saurang jama anu mangkeuheulkeun kana ieu kajadian. Nyaeta Raden Rukmarata putrana Prabu Salyati Mandaraka. Itu kaayaanana. Kanca. Kang. Aya naon Aden Rukman. Arya Seta. Ulah waka sombong sampean. Dibongohan ku aing di dieu. Taberan
tadi bageran gumelar di pawanangan dunungan kedah aja di pantrangan ulahnya anak kawan sabab di pangeran nyatiri masih cariat masih ngemut berapa ting kadek kajajanan kaya salira kedah diaping salira salira kedah ragi sabala di panjar pangremeskeun sasesan pamugi aloh ngaganjar nyalametkeun sadaya pangeret anu barerat namina kayu kanangan salamet dunya akhirat negara Nerah ingkang nafsu kagila-gila nafsu kang kagila-gila Raden Rukmarata putra mahkota negara Mandaraka putra Prabu saya ngabedega ngiring mangkeheulkeun wireh ieu dua jago teu aya hiji pakarang anu teurak toh leres maksad ngabongohan ti sagigireunana Arya Seta bade dibongohan ku panah-panah pusaka setan awas Bisma keluarkan panah-panah pusaka teh. Nah, ada Bisma membelah di itu. Bari jeung da katenya ku ini ngangkat panah oge. Itu. Kade. Haget nera. Han ningali kaget nera han ningali
lagi teka kiri-kiri lagi tenera ya. Ingkang haningali. Ya. Ya. Kiri lusilan paingan. Giri hartina gunung. Lusi. Lusi sasi. Paingan. Paingannya tak tersangka sarabuk sabarang nyamuk. Aya nurek ngadon ngalan nyawa. Ngabongohan kaing. Wah, tenyatria tamang geluk. Ternyata nasidik itu perang adi saurang lawan saurang. Kunaon ngabongohan kieu? Jeung ti mana datangna? Da puguh pasukan anu sakitu lobana keur tong terang perang. Di mana nyumputna tamang geluk teh? Kaget aing euy. Memang lamun teh mah aing lamun ipis kulit kurang-kurang na kasaktian luar biasa ya kejadian teh. Kajaba aing kudu ngaragrakeun maneh tina kareta api-api teurak ku panah-panah ieu. Pasti meureun bakal nyampeurkeun manehna geus datang disipat ku aing disikat beheungna. Kurang ajar. Raden Seta aya maksad yen bade lalabuhan api-api kena panahna kana angen. Ieu panah barang nepi deui ngahaja ditewak didempetkeun ku ieu panangan Seta. Allah Tobah. Sorak kena hala dia. Sorak kena. Wah, Seta robo. Seta robo. Seta robo. Seta boy. Ya. Raden Rukmarata babara katakan netelakeun yen anjeunna anu tiasa ngarubuhkeun Seta. Seta robo. Seta robo. Seta robo. Seta robo. Kurang ajar ya. Eyang Bisma di kumaha-kumaha ge moal teurak geuning sampean aya di bongohan mah geuning eta. Teu burung we Kurang ajar. Modar Seta. Pililiankeun poe ieu kabeh Pandawa bakal hancur. Tapi mana getihna teh? Barang parantos saket ieu pedang dipesat ku Raden Seta. Atuh ieu Raden Rukma ngagelenseng hingga ngamasing patet tomakan. modar sia. Modar. Jahat iya. Setan. Binatang. Ya. Ayo Bisma tuluikeun. Orang kenal dia. Rukma gogor. Gogor. Rukma rata gogor. Gogor. Gogor Rukma. Goblok. Naon akang? Dewek kepikang jengkang atuh. Doh, mulai jantung ratu. Seta juralit gebru tobat. Ya, jika dulu Leket teh hate. Hate ngaleket teh atuh. pasti akang mau teh ratu katene. Waduh, HSP pisan euy tina gawir belah dieu mah yeuh. Wah, ada luhur ratu. Tapi eta panah hiji dua mah aya wae nu nepi ka dieu. Aya akang. Oh, nu nyengcang urang euy. Nyengca kana batu teh mah. Tah nu matak ulah lalicik teh kitu teh euy. Mata kula jadi jalan Nya. licik teh. Jang. Da Pak, ulah hareup teuing, Jang. Tenang.
Jang Bulan. doa nawe ti sararea euy Sing aya kaunggulan we ti pandang. nya nepi ka toh-tohan kitu Raden Setan le. Wah lain beja Kang. Aduh euy geus kieu mah tenang wae nu ngabongohan kai modar Bisma ya. Resi Bisma Inggih. nyerengeh dina manahna euy. Allah. Dapurana kamu ki sangat maklum mendacan laram purana pangaran tanu barat namina usuka anang salaman dunia akhirat negara katut sina Sindalaya marapatan Cisaranten lamur bukun geningan Cisaranten lemur puhun Cisaranten lemur puhun Palapatan Hapunten mah anu kasuku Cikuray gunung cikuray tempat dingin mojang gelis mun paturai hate puyah mun patepi hate nangis gunung guntur ya gunung guntur jalan nama pada wiki Raja Galuh Amit mundur Amit mundur Amit mundur Amit mundur enjing mah bakal pajauh sanes sejak kadano artos natan sayogi sanes sabikirang songo waktosna sakedap deui Ayeuna katurun carita ngiraha katapan deui Ayeuna baturai tina ngiraha patepang deui Seta cahaya pibalikeun anjeun geus ngaburi nyai. Deudeuh meureun kiduk takdir anjeun leres dina lebah dieu ieu panah jigana anu bakal nyampurnakeun sampean Seta.
aing ikhlaslah sok. Pusakana bijiekeun kabeh. Penastiker sayang tumampara. Ya ge. Raden Seta teu sadareun yen dirina geus ngalakukeun hiji kasalahan. Nyaeta api-api papaehan sedengkeun ieu ilmu kasaktianana teh ulah dibawa bohong. Upami teh mah bohong yakin bakal pinangih jeung apes. Takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa dicinglar, papasten anu tumiba. Hingge. Ayeuna mah leres ngajengkangna Raden Seta tina kareta amles panah. Resi Bisma kana hulu angen. Ngajerit maratan langit ngocak maratan jagat dina ati sanubari. Ras emut yen dirina geus bohong. Tapi dina hiji pamadegan deui nyaeta ikhlas ridho sabab yakin ieu teh pikeun nangtukeun bener jeung adil. Geus ngabejaan kana hatena langsung teu sadar nyaritana. Pileuyan sararea. Pandawa bisi aing paeh demi kemenangan Araranjeun sararea. Demi kemuliaan Pandawa. Demi kejayaan Pandawa. Ya. Wah, euy. Karareu. Teungeunah ieu hati aing. Kawas anu panungtungan teh jelema cek kumaha cece? Ngomongna ka dinya kan. Padahal dewek ngebejaan pan leuwih teu heula tadi lin. Kitu urukan teh bawa-bawa. Ta eta euy datang nanti aing mun percaya. Nyata kitu pada kitu akang. Cing atuh maneh teh cing jadi pejabat euy. Abi dipercaya. Aduh. Penastiker sayang tumampara ieu panah terus Bisma tumindak. Allah Bisma tobat. Duh. Rumasa aing geus ngabohong. Pileuyan Pandawa demi kaunggulan anjeunna. Oh ya! Hidup Presiden! Hidup Purawa! Hidup Purawa! Seta gugur! Seta gugur! Seta gugur! Satria Wirata gugur. Satria Wirata. Umur tersangka Pandawa kabeh ngareluk dengan sapeungeut. Terus-terusan pihak Pandawa loba nu gugur lah. Juragan Abimanyu geus almarhum. Geus keun bae da umur. Karena ge perang. Mau aku panggil dia ya. Geus. Mau panggil dia ini kena. Geus. Lain aja teu perang gak bakal maot. Aiku kitu teh masalah janten perang oge jelema mah bakal maot teh. Heeh, geus keun bae. Pek anu marareunang aja. Wilujeng di Gararawe. Aduh, ampun Gusti. Dapat potongan potongan nyeri itu kai. Ya. Aiku kitu teh mah nya euy. Batur mah bener-bener geuning diwakafkeun ka nagara jeung ka bangsa tapi kenangtukeun bener jeung adil teh heuh. Urang onaman sok marunapik sakapeung. Mudah-mudahan ieu paniatan teh singa muara dina dadana sewang-sewang. Nyaeta hiji tujuan pikeun kepentingan negara jeung bangsa. Eta ucapan teh ulah jadi kamuflase. Nya kudu ceuk nyana lain kudu ceuk lainna. Tadi oge geuning Bapak dewek ke sasauran. Pangandikana Bapak dewek.
Apa ngandikan teh? sagede-gede na perang Bratayuda moal leuwih gede tibatan merangan hawa nafsu nu kauger ku dadana sewang-sewang. Pan kitu cek mekaten. Eta nu panggedena perang mah euy. Oh, benar. Heh? Teteh. Sabab tibulah katuhu nyeret, tibulah kenca nyeret. Ta urang macing sigar tengah, nu tengah mah jalur pengabdian. Pengabdian. Ulah leupas tidinya urang. Ulah lepas tidinya hayu balap kahadean teh lain jeung batur wungkul tapi balapkeun dina diri urang. Di mana kurunyung dengki meureun pletrak baledog. Baledog. Kurunyung sirik pletrak baledog. Jumroh teh teh syariatna mah. Hakikatna mah urang teh maledogan awak sorangan we. Dengki sirik pidik teh pletrak we unggal poe. Da saminggu teh 7 poe heuh. Tak kitu hapunten ti akang saparakan cah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.